Ah, isu mah cong anter yuk ka desa. Naon di? Arek ngin surat itu ningan. Udah si Mili. Si Mili. Heeh, nu kitu nu surat nu pindah teh ya. Domisili bi, domisili. Domisili. Surat kependudukan pindah. Sok, sing bener lah ya. Ke era anjir diantar ke desa era orang. Do, mi, si, li. Hijikeun. Do si Mili. Heunggeus lah. Saha nu rek pindah? Saha nu rek pindah? Bibi rek pindah. Mal pindah ah. Eta kan domba ah, meureun kudu pugu keteranganana. Suratna. Domba? Heeh. Domba kumaha? Kan bibi buka domba itu 3 Garut. Mereka dieu, mereka Ciamis. Ek ngingu maksudna. Nih. Bintek itu konsep Nabi. Bibi arek ngingu ke doma Garut, arek ngingu doma Ciamis, arek ngingu doma Pangandaran, tuh bebas we teu kudu diuruskeun. Surat nama. Terus lamun misalkan ayeuna bibi meuli tahu Sumedang, sampai meh ngadahar tahu Sumedang, terus bibi arek nguruskeun domisilinya ka desanya. Meureun kaburu bantet atuh bi. Heueuh nya bangganya. Ampun teuing aing boga bibi. Jeprut deui wae anjir. Brad, Aceng boga pantun, Brad. Pokoknya pantun kolot-kolot zaman dulu gini, Brad. Mending mun balegnya, bener teu. Pasti teu baleg ya si Saroceng. Naon pantun kumaha? Ya, Brad, anu kieu teh geuning, Brad. Nu mencit meri dina rakit, Brad. Boboko wadah bakatul geuning, Brad. Cakep. Terus? Kan eta, Brad, lamun mencit meri dina rakit, Brad, lamun hiber, Brad, lesot. Kana leuwih eta merina, Brad. Ya, cek aing jadi dibahas. Nya kana leuwih atuh, pan dina rakit. Di mana anjir rakit aya di gunung, di leuwih pasti. Terus Bobokona eta, Brad. Moal bisa pakai wadah sangu deui nya, Brad. Da urut bakatul meureun kotor eta, Brad. please, Ceng. Kan orang geus ngomong cakep. Tuluikeun eta hartina naon anjir? Ya. Pantun mah lain ajang dibahas. Ajang dihartikeun. Ya, cek aing ge nya. Paribasa geus teu baraleg sih. Komo pantun. Lieur anjing. Hah, aya-aya wae ieu yeuh anjir. Dikotok di lebuan. Hari didinya, Brad. Sok dahar di rumah makan, Brad. Nyosok. Di restoran gini, Brad, nu gede. Osok kumaha gitu. Gua Aceng mah tadi kakara arek ke, Brad. Teu tulus da gara-gara HP tinggalin. Kumaha maksudnya teh? Naon hubunganna anjir rumah makan jeung HP? Kapan hari di rumah makan gedean mah, Brad? Sok make menu geuning, Brad. Terus Ari Aceng HP-na tinggalin, rek make menu kumaha, Brad? Da menu dina HP. anjing. Kieu da cek aing ge anjing. Ya cek aing ge ulin teh ya tong di lemur wae si teh ulin kali-kali ka kota. Lain kali-kali sing Mineng ulin ka kota geura. Katro misalnya Saroceng. Ceng, menu lain menu dina HP anjir. Da di ditu ge aya daftar menuna di rumah makan, Ceng. Saroceng ieu parah. Hah, bisa wae ieu yeuh anjir ya. Util buta ya. Mang Said mah kebenaran ya euy hajat teh euy bere halodo ieu. Oh bener, Brad. Sampai ayeuna mah alus cuaca. Kamari anjir Mang Utar nu karunya mah nya hajat poe hujan euy anjir. Karunya nya hajat kahujanan anjir. Kosi mah da kamari heuh teh kaundangan, Brad, ningan teu boga duit ku bodo teh eta nya Mang Utar. Mun urang mah atuh di jero tenda nya ngarah teh kahujana. Atuh meureun jalali brognya, Brad, bararas ya. Kabayang anjir ibu hajat mun make up urang laluntur. Ih, aing bodoh na Mang Utar. Ih, alabatan si Aceng. Ya,
bodoh mah teu naon, nu penting mah tong rempag anjing si laing teh. Ya, maksudna kahujanan teh maksudna sapopoe hujan. Nya henteu kahujanan. Banget nama henteu teu kahujanan anjing. Eueuh nu boga hajan henteu kahujanan, panganten henteu kahujanan. Da aya teh nah. Henteu lain kitu maksudna. Sapopoe hajatna diiringi dengan hujan gitu maksudnya. Kos paham tuh ini Paham atuh Kosim ge ayeuna mah. Nya atuh teu paham. Kosim gitu loh. Man Kosim mah berat. Tadi mah pan Kosim boga duitnya jang kondangan sok sanajan saeutik euy. Kecewa tah ku dangdutna Kosim mah euy. kumaha Hari alus ya alusnya artisna mah gara rilis. Man kan Kosim teh tadi teh request lagu dengan berat. Nu eta teh nih daun puspa keser bojong. Jadi iya gerak berat jadi nyanyikan atau Kosim dedinya palang anjir yatim andam we Kosim teh bubar tah hajatna anjir menemukan itu api-api ya ning berat kasurupan acak-acak ku Kosim tah keuheuh anjing. Nah ai si Kosim anjir please kos ya dengekeun dina dangdut mah moal aya nu kitu sia teh moal aya lagu eta moal dina dangdut mah nya guys nya piraku anjir request daun puspa ampun ting ya cek aing mah mending request mah ya daun pulus anjir digisikeun kana punduk si laing cek aing nya cek aing mah mirasa anjir si Kosim ieu yen onar we sia mah hayo anjir ane mah teu gaji panggung sia mah api-api kasurupannya anjir nu hajat teh parah ais Kosim Cilepeung anjir hah bisa wae ieu yeuh anjir ya ulam kasur ya duh aing mah berat rupa-rupa wae tingali HP lupa Kunaon, kata sandi hah lupa kata sandi tingali anggar anjir si Kosim kajian boga HP lupa kata sandi anjir kamari email leungit ya cek aing mah tanyakeun ka si Sandi ka itu anjir ai poho mah pan tadi orang panggil jeung si Sandi repeh si Sandi tuh ngomong naon anjing ai si Kosim please kos pan aing heureuy si teh serempak deui wae ya anjir si Kosim itu bisa diajak heureuy anjir maneh Lur, cenah didinya bisa ngurut sakitu ceng nyari awak itu di imah lur jamu pegalinu geuning lur cuman teh saha urang ge ceng lamun keur daek mah tuh boga jamu nyeri otot diantepkeun ku urang di imah teu diurut kumaha tuh karunya lur yang geus atuh hayu cuang bawa ka tukang urut watir nya atulah hayu lur jika narek usum hujan deui ieu mah kos euy nya oh bener berat kuring geus caredeung kitu paroe orang masuk hariwang ka di urang euy di Bandung kan mana nama cicing di daerah langganan banjir paur anjir banjir ayeuna mah jualan berat boga langganan segala rupa jualan naon sih eta banjir anjing anggar si Kosim ieu geus rempag sirahna ampun teh please kos begitu konsepna anjir langganan banjir teh maksudna daerah eta mineng kabanjiran lain maksudna banjir dagang anjir dagang naon banjir atuh parah anjir Kosim geus kieu ampun teuing